sakadang kuya moyan di sisi leuwih. Keur kitu torojol sobatna nyaeta sakadang monyet. Sakadang kuya. Sakadang monyet ngagerowan kuk tembal sakadang kuya. Sakadang kuya kuk. Sakadang monyet nyamperkeun ka sakadang kuya. Keur naon sakadang kuya? Ah keur kieu we, keur moyan tibatan cicing kitu mah mending ngala cabe yuk. Di mana? Di kebon patani, mangka cabena geus beureum. Embung sakadang monyet masuk gandeng. Moal ayeuna mah moal gandeng. Nyaan moal gandeng, moal. Nyaan moal gandeng. Hayu atuh ari moal gandeng mah. Bering atuh sakadang monyet jeung sakadang kuya teh indit ka kebon patani. Barang tepi ka kebon, katembong cabe patani anu geus arasak mani beureum eureui. Sup duanana ka kebon. Sakadang kuya moncor kana pager. Ari sakadang monyet ngaluncatan pagar terus bae ngaralaan cabe. Di dalahar di dinya keneh. Sakadang monyet manis seunghah bae ladaeun. Kitu deui sakadang monyet. Keur kitu teh sakadang monyet ngagorowok. Seunghah lada. Maksudna teh seunghah lada. Sakadang monyet ulah gandeng atuh. Sakadang monyet henteu ngawaro. Seunghah lata. Sakadang monyet bisi ngadengin ku bapak tani. Tapi sakadang monyet api-api teu ngadenge gorowokan deui bae. Seunghah lata. Hariwangeun sakadang kuya kabuktian sora sakadang monyet anu tarik kadengeun ku bapak tani ti imahna anu teu jauh ti kebonna. Bapak tani gura-giru lumpat ka kebon. Barang nepi ka kebon, katembong aya monyet jeung kuya keur ngaweswos bari seunghah ngadaharan cabe. Beunang siah anu sok malingan cabe teh. Bapak tani ngagorowok bari lumpat muru kana nu keur ngadaharan cabe. Kadenge aya nu ngagebah, gajeleng bae sakadang monyet ngejerat teterekel kana tangkal kai. Sakadang monyet dagoan, sakadang kuya ngagorowok menta tulung. Tapi sakadang monyet teu malire, teu ngaliek-liek acan. Terus lumpat gegalacangan dina tangkal kai. Ari sakadang kuya puguh da teu bisa lumpat, leumpang ngadedot bae. Kerewek bae ditewa ku patani. Beunang ayeuna mah nu sok malingan cabe teh ku aing dipeuncit, cek bapak tani kuya. Dibawa ka imahna, tuluy di karungan ku kurung hayam. Angkanan patani isukan kuya rek dipeuncit. Peutingna sakadang monyet rencepan ngadeuketan sakadang kuya nu keur cendekul dina jero kurung. Sakadang kuya keur naon? Sakadang monyet nanya. Geuning sakadang monyet, puguh kuring teh keur ngarasakeun kabungah. Kabungah naon? Sakadang kuya, nyaeta kuring teh rek dikawinkeun ka anak bapak tani. Dikawinkeun ka anak bapak tani? Nya, nu bener sakadang kuya. Piraku atuh kuring ngabohong ka sobat. Ngadenge omongan sakadang kuya kitu, ngadengeun